Kunaon mana Eti? Untung ayah Inai. Tadi Etrek gak ada apa ku ayah Amir. Oh, nu biar nempatnya si Ayah Amir. Ternyangka. Nah, kelakuan jadi gitunya. Iya, Nay. Pada Eti make rok mini gitu. Ah, lain Eti. Pemicu maneh digadabahku si Ayah Amir teh. Lain rok mini, tapi eusina. Lain. Nuhun ya John, Inai, geus nepungan Abah di dieu. Sami-sami, Bah. Jadi teh kumaha bah masalahna teh? Geus puguh masalah nama John. Tah, si Inai saksina. Nya, Bah, untung si Etina ngajorowok. Jadi terjadi we digadabahna. Jadi saha pelaku anu wani ngagadabah si Eti teh saha? Nya eta teh nyangka John, pelakuna teh si Ayah Amir. Hah? Si Ayah Amir? Nah tuh lain datangan we langsung ka imahna ayeuna. Abah teh mung main hakim sendiri, matak aina diriungkeun oge ye. Ameh kumaha alusna? Lamun cek Inai mah, Bah, ieu teh geus kaasup kriminal. Ieu teh kudu dilaporkeun ka keamanan kampung skateboard. Geus atuh urang tewak we mah yuk. Tah, alus John. Urang tewak ke ku urang-urangnya. Tah, geus katewak, urang laporkeun ka keamanan kampung skateboard. Oh, Bener. ya bah. Beresnya? Beres John. Nah, John juga nutunduh gitu. Puting kurang sare. Pas berang tunuh wae. Hari kitu mah Abah curiga John. Curiga naon? Buah John, boga ikatan darah jeung manuk beuk. Iya, panganten anyar. Kulimis-kulimis. Nya atuh ce, kan kudu mandi wajib. Paingan atuh teu sawah. Moal waka ce, Etina masih kene trauma. Trauma kunaon? Kamari Eti ampir-ampiran rek digadabah ku Ayah Amir. Hah? Ayah Amir? Di mana? Di saung sawah ce, untung Ayah Inai nulungan. Laporkeun atuh. Nya eta ge enggeus ce. Ya ngaragan cangka tewak. Nya ce, engke lamun misalna Ayah Amir ngalewat, ku ece bejaan warga nu lain. Tangtu atuh ti pasti eta mah. Ngan kieu euceut teh rek aya pertanyaan. Pertanyaan naon ce? Nah, Eti teh beuteul jadi kawin jeung anu cinta pertama Eti kalah kajeng si Abah. Henteu ce, Eti teh nyeri hate. Nyeri hate kunaon? Pas lebaran Eti diajak ka imahna ka Bogo Eti. Terus indungna ka Bogo Eti ngomong ka Bogo Eti. Ngomong naon? Aa, menang bagong ti mana? Nani mah masih kena can percaya lamun kelakuan si Ayah Amir ayeuna kitu. Ih, puku Inai ge nempo pisan tah. Ningali si Eti jadi korban digadabah ku si Ayah Amir. Padahal mah tiap panggih jeung Neni Ayah Amir teh bageut pisan. Dan memang ka Inai ge meuni sopan pisan. Tapi naha atunya ayeuna jadi kitu. Siga nama hilap meureun Neni. Nya jiga nama soalna jelema mah setara jauh ti gogoda. Nya eta we tingali atuh si Eti unggal poe papakehanana sarareksi wae. Tah jiga nama kitu. Matak ayeuna mah lamun rek ka mamana teh kudu aya batur. Ngarah teu kajadian jiga si Eti deui. Eta ge lamun aya babaturanana Neni. Ya pasti boga atuh nae babaturan mah. Yeuh, Inai mah geus teu boga babaturan. Kabeh ngajarauhan. Nah, bisa kitu. Pedah eta we Neni kamari ka imahna manehna teh ngomong kieu ka Inai teh. Sok naik ulah kararagok, anggap we imah sorangan. Nya terus Nyaku Inai teh dijual we TV jeung kulkasna. Bebas bagi imah sorangan.
Cidas di mana, Mak? Eta di luar geus ngobrol jeung Ceu Nur. Oh, poe ayeuna rek ka kebun moal. Moal ka Abah, maetina masih kene trauma, sieun keneh. Oh, nya atuh lah maksakeun. Bisi ka di ditu ayeuna naon deui? Nya Bah, kan pagawean di kebun mah geus beresnya. Nya, keun we, sapoe mah istirahat we atuh, Mak. Nya Bah, nuhun nya, geus nya pisan ka Ma Eti. Nyonya atuh. Ye, Ma Eti mah. Ceker Abah mah. My everything, segalanya. Abah mah lebay. Ih, lain lebay. Ye, Ma Eti. Saacan Abah kenal jeung Ma Eti, Abah teu percaya bidadari teh aya. Sarua atuh kitu mah. Sarua kumaha, Mak? Saacan kenal jeung Abah, Ma Eti ge teu percaya. Setan gundul teh aya. Aya naon, Ceu? Tara-tara nganjang ka Ma Eti. Eta, Neni teh penasaran Eti. Penasaran naon, Ceu? Bener anu rek ngagadabah Eti teh aya Amir? Jelas pisan, Ceu. Baju jeung beungeutna aya Amir. Cik caritakeun, ti mimiti ayah Amir rek ngagadabah. Eti teh keur istirahat di saung. Terus ujug-ujug datang aya Amir. Terus kumaha? Terus Eti ditangkep. Bari ngagalentoran Eti. Eti ngalawan teu? Ngalawan atuh, Ceu. Terus kumaha deui? Terus manehna berusaha ngalaan baju Eti. Eti teh ngajorowok. Untung aya Inai. Terus manehna lompat. Oh, kitu caritana. Nah, Ceu, jika nu teu percaya. Percaya Eti, kan aya Inai saksi anu ningali oge. Nya, Ceu, untung Eti salamet. Natakna pingkeun mah lamun rek indit ka kebon teh ulah sasoranganan. Nya, Ceu, matak Eti ge hayang geura-geura boga budak ngarah boga batur. Sok atuh geura hamil. Nya eta, Ceu, Eti teh geus pariksa ka dokter kandungan. Cenah Eti mah hese hamil. Da soalna sperma si abahna encer. Gampang atuh ngarah teu encer mah. Kumaha carana, Ceu? Campur we jeung tepung ketan. Lain jadi orok atuh, Ceu. Jadina ali agrem. Ceu Iip, Bade ka mana ya? eta rek ngajemput aya Amir. Jemput aya Amir. Oh, ayo Ceu. Nya tuh sok, hati-hati. Ya, ayo. Ieu mah kudu laporan ka warga, ieu mah buru-buru ya. Sketsa bodoh orang sudah boga cara lupa deh punya gaya tertawalah. Mau apanya? Ayam balik, udah sono. Anggeus atuh Bun, era tatangkeupan di sisi jalan. Ayo atuh ya, bunda teh sono ka ayah. Sarua aya oge sono ka Bunda. Sono pisang ka ayah matak, bunda ngajemput ka dia oge. Padahal mah dagoan we atuh di imah. Baik atuh ya, sakalian bunda jalan-jalan. Nya si Bun, arina kitu nama, hayu atuh ngarah gancang nepi ka imah. Ya, ayo atuh. Ya, ayah mau oleh-oleh teh jang bunda. Mawa atuh ieu, oleh-oleh karesep Bunda. Nuhun ya. Ya, biasana kan karyawan lain lamun gawe di luar kota sok naik gaji. Nya beda atuh ayah mah jeung karyawan anu lain Bun. Beda kumaha ari ayah. Ari karyawan anu lain mah anu naik teh gaji, Ari ayah anu naik teh asam lambung.
Cim. Geningan cenah ngaliwat we ka dieu. Sabar atuh bah, engke ge ngaliwat geura ka dieu. Emangna tadi Ciim ningali ayah Amir di mana? Jeung Cek Mul tadi teh dijemput. Tuh, Pat bener ce. Ieu mah disumputkeun ku Cek Mul. Eta mah salaki pamajikan saruana. Di mana keneh atuh Ciim ieu teh jaba warung nungguan. Ih, Nya Cek, mak eti ge geus teu kuat hayang ninggalan jelema. Sarua neni oge. Siksa lah jelema kitu mah tuman. tuh geuningan abah itu tuh. Wah, Saya teh. Yo, skateboard, sakit sabodo daripada urang jadi cita paruku. Mending surah seri sunat segil babarengan. Yo, skateboard, sakit sabodor. Suka buka toko jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard.